nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk bokap mugia katampi kalayan kabingahan Pak. Ditarima ku dewe. Ditarima ku leungeun kenca jeung katuhu disimpen dina munmunan turta dinu ati sanubari anu moal kakeunaan ku owah jeung ingsir ya. Hatur nuhun atuh kitu mah. Atuh kadua nati eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna diluhur Syausa Pramut tihanap Syahibas Dampal tangtosna abdi tina lakon gawe hirup sapopoe seueur kalepatan di badan laresna margi sok abdi sok ngupingkeun pangaresana Bapak Ustad di masjid di mana wae ayana sok nerangkeun malih saur katerangan yen Gusti Allah moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura tinung jeung bapakna seglamun dibandingkeun jeung palasipah kolot baheula jelema doraka tinung ti bapa teh mun dilemur kai randu mun dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangeret bingkeng dipake suluh teruhai matak balueng anu niup lir hirup cara gamparan beheung dicekek paling untung mangi kokotor eta doraka ti indung jeung ti bapa kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran istuning nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain hartina teh ngarumasakeun diri yen kuring teh jelema loba dosa kanu jadi kolot ku kituna hoyong ka kuping we panghampurana Bapa kajisim abdi Bapa ngeunah sia nyarita kitu cu nepi kana hate aing heuleuheung si laing make jeung menta hampura ka dewe duh ka abdi teh saprakat tinggang kalapa hulu teh jadi kieu abdi teh sia ya Pak dina rupaha kasalahan urang sing bisa introspeksi diri sewang-sewang leres tumali kana urang syariat yen urang salaku manusia kena kana paribasa tungkul tempat keluluputan tanggah tempat kelelepatan semenit ganti sajam robah janji sore jeung tara kapake isuk eta cicingna di manusia sabab manusia teh teu cicing dina hiji martabat muhun sedengkeun martabat teh pan aya dua kahiji martabat telur jeung martabat keju tong heureuy nya ieu teh karek ngomong aing teh muhun Pak muhun karek geger ieu teh sia teh leres hilap aduh punten tah nu mata tangtungna cek dewek tadi urang saling introspeksi diri heueuh da dewek oge sanajan dewek leuwih kolot tibatan si lain gubrak alam dunya leuwih ti heula tapi aya ku sifat ning salah mah dewek oge sok ngarumasakeun diri yen dewek oge sarua keuna ku salah poho bodoh jeung balangga leres tah nu mata urang pada-pada we saya ada gitu mah kalayan si lain ulah amak di mana dicerekan ku dewek datang tuna dicerekan ku dewek oge yakin aya pugu aya alasanana meureun mana kitu ge aya dina kasalahan turta kabedogongan si lain leres nya da kitu teh apan meureun cirina manusia teh daek dipapatahan jeung daek mapatahan mun teu kitu rametuk disebutna tageuning tageuning ngarti si lain leres kalayan aya pikir saeunaon ieu teh Bapa teh tara-tara make jeung ngahaturan linggih jisim abdi aya naon ieu teh geura sok geura pedar dibejer beas ular dingding kelir gendang siloka satara basna naon rupaha kasoran Bapa mugia aya mangpaat turta aya guna kangge jisim abdi kalayan kaituna keur sakulawarga aya padungdangkeun deuleuh
Pak ngan saacan pok nyarita dewek pantesna urang pada we saling sapa maksudna itu adi silai kira ku teka tenyo greng kahareup silai gareng da sia mah bisa kita ngilu ngawayang nu tara-tara make jeung ngilu nya da geuning biasana silai mah geuning da dewek teh tarajeng si lain emang galaran teh biasa we si lain masuk ngilu ka Tata Bandung anu kagungan toko beras lumbung padi nya kitu-kitu gawe bareng jeung Kang Eljani ongko ti Jati nya kitu ayeuna si lain aya bejana di dieu ngilu kareup si lain kareup ja sawias pun hareng di wae nya di tukang bewing mah abdi pun hareng alias alip cepmek bade nyangkakeun sembah pangabaktos ka heunyuk babehku yang imut yang manja cowok mantap katampi kalayan kebingahan ditarima aja oke kalancek aing anu goreng patut anu goreng sopak bau kelek nyelenghir ka tukang siap si loba cileungna si loba hutangna ongko ka Bang Emok nyanggakeun sembah pangabaktos ari rek nyembah tong diimplikan ku ngahina kumaha lamun dewek teh keur kayaan teu narima hayang diteungeuh ku dulur ampura we teh heureuy goblok si depan tukang heureuy sia teh mana mah aing kareyan kaing minang diran balikan murid bawang mana mah nya tong kitu lur aya naon ieu teh babehku make jeung ngadatangkeun uing jeung si akang ka dieu mangga naon rupiah kasana didengekeun ku hareng oge hareng hampura jalu marum ora bisa tata priyo ka haya wong lian nya naon si bahasa naon teh bahasa naon bahasa Jawa goblok nya dawing mah kieu basana bisa wong compreng nya wong compreng wong cupu negara uing mah Sunda bisa Jawa bisa lain bahasa Jawa saeutik nya kitu tak da bedana ge saeutik atuh Jawa jeung Sunda mah bedana kumaha ai Sunda mah pan pokalna teh tina A ai Jawa mah pokalna teh tina O lamun cek Sunda mangga teh cek Jawa mah monggo ai cek Sunda calik cek Jawa mah colok si nyawana sama pan aing mah geus loba ulin di Jawa atuh nya kitu enje teh heueuh kayak sampean wong ruksak banget nih wong bejat banget nih mana oge sarua wong buta kulune anjing saya tak makan apa ya siapa gitu adi pagi gitu gening aya paribasa gening sing sopo makan nih bohlam podo lecaang goblok mana karep wae bahasa teh teh denge iku ge kalah kapas ya si kurang ajar hampura pe sono terus lamun tetepang jeung si gareng nya ieu Pak aya naon ieu teh aya naon Pak ieu teh hayang ngobrol dewek teh ja palai ngobrol meungpeung aya dina karinehan jeung aya waktu anu luar biasa lobana da poe minggu ieu teh nya parere mun sileng gawe teh lain prede unggah poe prede nya nah pre nepi ka unggah poe ada tegawe dewek mah ngandalkeun kitu we abdi mah pami aya panen teh abdi sok ngiring gitu tah buburu kitu eta oge urang ngobrol dewek teh tumali jeung pancen dewek salaku kolot
kepala rumah tangga Ari jalu koa muna ala nisai Ari lalaki teh pamimpin di eta awewe mun seuk eta awewe geus boga tunan heueuh kagetihan ku dewek meureun dewek teh tanggung jawab teh nyaeta kak indungna jeung kabudakna nya getihna satetes ambakanana sadami buukna salamar hartina teh geus jadi tanggung jawab dewek ti lahir nepi ka batin ngan cara jeung katentuan sacarana sabab sanajan buuk sarua hideungna ari karep jeung kahayang mah sok rupa-rupa sok beda-beda ngan urang sing wijaksana sabab urang teh pasti aya anu sarwana sanajan bari jeung beda urang cok sarwana leres sabab dewek jeung anjeun dewek silaing dewek kuring anjeun kuring jeung anjeunna keneh anjir maksudna hirup teh lir tangkal terep jeung keleuwih mungguh eueuh bedana ngan aya beda je beda deui tah nu matak urang cokot sarwana contoh lamun silaing dahar uyah kumaha rasana nya asin gareng asin beh sarua dewek oge asin nya tah dina rupa hal aja rek eta agama naon tangtuna oge boga nilai jeung norma anu sakirana teh pikeun nyalametkeun diri pribadina beh dituna teh ka nagara jeung ka bangsa saheulaanan nagara bisa salamet tumali kana dirina sewang-sewang dina ngeuyeuk dayeuh olah nagara beh dieuna dina wujud urang teh kabeh oge perang leunya dina wujud urang teh kabeh oge perang perang kumaha eta dina hate sia perang Barata Yuda Barata teh Barata dulur Yuda perang sadudulur perang baraya dina diri silaing pan aya hawa anu sifatna teu bisa dibadamian naon amarah nafsu anu sakirana nafsu mata kaduhu badan nu katalang syarat diri nu kacinciri nya tah nu matak sok balikeun deui kana sifat ning manusia anu tumulai tumana kana karobanian kapangurusan mantenna di mana gubrak ka alam dunya urang geus dibekalan nyata ku hakna manusia nya eta sidik tablek amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah tur kamila beh dieuna dedehan nyaahan welasan asihan daek nulung daek nalang kanu susah ngajait kanu ti deulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun da anu cilaka mah manusia anu make sifatna setan nafsuna setan amarah lowama sawiyah mulhama beh dituna syirik pidik jail kaniaya iren panastren dudupak durumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki dekaupan cap jahe meregehese buntut kasiran kaitu laras sabab lamun urang manusia make sifat ning setan darajatna bakal handap leuwih ti sato laras bener leuwih sasa sedangkeun urang manusia aya balitunganana beda jeung sato seperti anjing budug di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang aya leres nyabe tuh nya leres bakal menang panyiksa di pangeran moal aja da pangeran mah muara nyiksa or
Pangeran mah moal nyiksa moal. Nah, lamun urang getol ibadah pangeran untung moal. Eta sugan moal. Lamun urang tegetol ibadah pangeran oge moal rugi. Sabab anu kena ku untung jeung rugi mah urang-urang kene. Nu matak pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka sakumna makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran. Ya, leres. Sedangkan Allah maha uninga bujeng hingga kana lengkah paripolah manusia dalah kana utekna ati uningaeun. Nya bener sanajan bibir sok loba ngabohong tapi geuning anger we euy mah sok ngait wae kageuleuh teh. Tah jiga ka sia geuleuh di baheula. Geuleuh ka aing kunaon? Sia geuning sok maok ceng-celengan aing. Heureuy eta mah nya heureuy beak 2 juta goblok sia teh. Ceuk bapak kudu daek nulung kanu butuh. Kabeneran aing teh butuh jang mayar ke Bang Emo. Daek dulu ke dulur, aing mah daek we ngan sia mah minang teuing. Aing usaha itu ieu ditabungkeun ngahaja gugunuk pan-panna teh tatalang raga. Sakalian gering teh aing teh geuning beak ku maneh wae. Emangna aing usaha teh keur sia? Mikir atuh. Geunaan ge beak sia tah mah. Ye, sia mah muni kitu-kitu wae. Hitungan sia mah. Nya. Kitu sia mah geuleuna teh. Geus. Urang pada we si laing nas gareng. Sing asak ngahampura. Da daweng oge ceng-cerengan dewek oge beak wae ku sia teh. Sabarnya Pak, sabar aing mah. Da paling aing motong tina warisan sia urang engke. Silakan kitu mah. Nya bahaya kitu mah. Kitu leres Pak, leres. Nu mata tah di dieu sok si lain gerak mangsana gede geus dewasa eukeur ngulik pangarti nu ngancik dina diri ulah nepi ka urang teh ngajauhan tina luar tina diri saheulaanan diri sorangan ulik aya naon jeung aya saha dina diri urang geraprak gerap panggihan cirina satangtung diri nu ngancik dina diri nyatana jati diri nya da moal apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina moal aya nu apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna tah nu matak sok si laing ngobrol dina hate si laing sabab dina hate si laing teh sok aya anu tarik nyaritana tapi kadengena ku si laing bari jeung bahasana ge sia jeung aya nya silokana kolot baheula neuneun cacandran neuneun carita putri geulis gagaweran sapetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan kapal tilep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega samping batik tetungtungan diketek teu dipihane diseuseun teu baseuh dipoe teu kalangkangan ta eta teh ngomongkeun hate ngomongkeun legana hate lieur ah heueuh hate eta teh kolot baheula mah da nyarita mah tara togmo tapi ngomongkeun teh make siloka eta teh peso bedah urang Sunda muncul legek nama metodologi anu silo urang buka silo dikira tak mah dikira-kira tapi nyata nya ulah waka ngahukuman batur ulah waka ningali pagawean batur tapi tingali heula pagawean sorangan sabab sa ayat 2 ayat katerangan eueuh nu nyaritakeun keur batur tapi nepakeun teh keur diri sorangan kahadean boh kalakuan boh perbuatan teh kabeh oge keur sorangan keur batur nya tapi geuning di mana urang boga pamajikan kudu maraban pamajikan pan timal balikna keur urang-urang kene
eta teh migawe puji kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula kanu ti heula puji kanu ti heula kanu paneuri puji nu paneuri kanu ti heula puji anu paneuri kanu paneuri eta teh migawena teh puji hadis ala hadis sia pamajikan teh hadina teh puji hadis ala hadis da anu puji kodim ala kodim mah indung sia jeung bapa sia pahade-hade kurunyung we sia bapa keur bujang indung keur lajang gubragna sia teh papuji-puji pahina-hina nya papuji-puji da pahina-hina mah moal jadi sia tah nu mata pantes cek pangeran oge sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh Allah puji sia teh puji apaan nih Bapak? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh Allah puji Aisyah kumaha ibarat kieu eta ikat nu cepot nu nutupan sirah nya nutupan sirah teh cepot atau ikat nya ikat tah gitu contohna eta netral analogina teh kitu da teh contoh dina barangkeunna teh nya kitu lho ja sae atuh kitu mah tah sok di ayeuna prak di kiwari nyaeta urang pada saling introspeksi diri bari jeung diborangan ku tafakur pikeun urang teh sing bisa hijrah tinu salah kanu bener tinu goreng kanu hade eta nya tah luyu jeung caritaan dewek bieu nyaeta dewek kudu tanggung jawab lahir batina kanu jadi budak nyaeta dewek teh aya meunang ajaib deuleu itu aya ajaib ajaib teh naon ajaib teh beja dibalikeun jadi ajaib ngan kalieur pisan kolot teh beja wae dibalikeun jadi ajaib aya ajaib pudranya in malah anyud naon da teh aya beja nu anyar di alam dunya beja kumaha be wartos kumaha apa silain kejadian ayeuna para tatangga teh ngadelekan ka dewek teu ngeunaheun kunaon kitu Pak tatangga cingkara cewis ka dewek pada kabehanana anu sasatna teh nyigeukeun hate dewek ngaliwatan dewek ngaliwat teu nanya acan malahan dina grup WA oge grup WA kades dewek dikaluarkeun dikik diblokir mangkaning eta kades dina grup WA teh kades Kosami Bapak Gilang, Kades Manyingsa, Bapak Cepi pupuhuan ku Kades Simpar, Pak Haji Saipudin Kades Padamulya, Kades Wanasari, Kades Jatireja, Kades Cisaga, Ibu Nining, Kades Kumpai Bak Kades Kosar, Kades Leles, Kades Jabong Kades tak dewek mah diblokir menang beja soal Pak Haji Saib teh tahun deketan si Semar teh kelakuan gara gelo cenah otak teh gelo nah tuh mali kelakuan si Dawala leuja leuh si Dawala kunaon si Kang Uu Pak DPD lain ya naon Pak ieu tatangga pating karecawis ka dewek indung si lain mah nepi ka ngabangingig ceurigna oge kulantaran kanyerian dengan denge si Dawala awun tah hirupna tunggu di parut satang dirumpak kalakuan kitu teh nyaeta miuni setan jiga kawas korod kausap iblis nya tah sugan ieu mah biasana mah jeung si lain teh barengan
tara jauh jeung silaing sugan silaing menang beja bisi aya kategenah ka dewek bisi aya kahayang ok nyarita silaing gareng sugan ka silaing teu kawing mah tara ulin jeung si Kang Uing mah nya biasa we uing mah ulin teh jeung Kang Haji Saep jeung si Atata jang naon aing turkeun angkang dawala Kang Sepot jelema balangsa kabeh tong kitu sabeung ting beungar da roda mah berputar jelema ngalamun kitu make jeung beungar eueuh gadag sia mah awas mun aing digawe ke di tekwang jangke heeh tos bisa nekan wae sia nya eta punten tapi na ye kumaha parantos tilu dinten abdi teh serangan jeung sidawalana ge geus tilu poe teu babarengan jeung sidawala muhun nah kalakuanana kos nu gelo eta we ditanya ku abdi dawala keur naon silaing ngahuleung we terus tanya terus dewek ku abdi teh pangahuleung deui disintrek ku abdi ceurina teh aisyah kunaon atuh teh jojekuk we neungeuh ka abdi kakaraeun abdi teungeuh ku sidawala uluh didis ya teh diteungeuh dulu itu lu jang pokoknya mah kawas nu gelo kalakuan teh Pak nu gelo kumaha bayangkeun ku Bapak popoyan tatangga eta cangcut BH diteg-degan kusaha amuing cangcut tetangga di tarasonan eta dipake jeretean tetangga mangka nini leu ajret-ajretan kusaha teh ku sidawala anjing gelo jelema sugan gelo ieu mah sidawala kudu dirukiah ya kaus jiga nama meureun kaeuntepan ku jurig lembing jiga nama kitu Pak nu kerja bakti ngawangun jalan di ketepelan jalan kerek beres dicor ditincakan teu nunggu garing atuh dibuburak warga-warga syahate sidawala kalakuan bapak anak bapak amuing muning tetangga dipilok diwigan nya dina dada eta muning teh dipilok no smoking ku syahate sidawala bu nya Pak tetangga di parencitan leheung di pencitan mah diurus digoreng atau dibeulem ieu mah geus di pencitan di paraban pan gelo teh amuing kitu Pak wayahna bapak kudu boga BPJS urang SG nya rumah sakit Padang rumah sakit jiwa eta maksudnya rumah makan Padang mah beleguk atuh sia teh ka mana karep wae uteuk teh kitu Pak duka kumaha nasibna abdi nepi ka mung barengan jeung sidawala nepi ka ayeuna kutan teh kitu marukana wah ngamarudah balong tetangga di saatan balong Haji Saeb di saatan di alaan laukna kusaha teh sidawala marukana laukna dibagikeun sok Pak pikir ku Bapak nini keur nyengcre di pacelingan di baledog atuh tub teh kana tuk tongona teh ngabletuk atuh ceurik ngageugeui kusaha teh sidawala marukana ayana kitu da deh Pak ngan eta kadenge ku abdi naon pokoknya mah aing teu ngeunah kudu jadi bapak teh jelema jalir janji sulayat tina cerita gede hulu ongkoh boga itu boga ieu tapi bohong waduk omong doang wacana hunggul ngan eta tung bahasana teh
aing pokoknya mah daek teu daek aing rek hanyat ka sawarga hayang ngagugat amuy ngomong gitu si eta ngomong gitu anjir ngagugat naon teuing da sawarga gitu paingan rame viral dina TikTok heeh eta oge na TikTok oge dawala rek ngagugat ditanya ku si Alif Cekmek kamu nanya apa gitu cenah geuleuh goblok si teh kocil mah cacingan sia mah kamu nanya jika jadi menyeri buntu pan bukna juga uing sia mah ceptak sia mah ceptakna cepak butak tekangan gitu sia teh mengi sia mah gitu ya tah pak mutu mali jeung bapak ieu rame itu pak lain sia urang dua urang kabeh teh aya anu ngarekeun si cepot lanceuk jelema gelo kawas nu ebel nya wah kungring eta WA ka abdi anu ti jabong sajabong wahasan kang open nya balad Citra Yuda Cisaga oge pimpinan ibu kades Dunining oge ngawe aya naon kang terus deui ti pamanukan Kang Raden Bisma Sapara Kang Rizky Putra Bima ti Cipunagara oge kolokana ngadenge bieu meureun da simparati mun ka urang selarea selaku sekeseler anak bapak di baraya Dorna Suryan Sumedang oge aya naon sidawala rek ngeuwas sidawala rek gugat naon teh kitu bae aya aing mun rame teh lembing we aya nya cik pak sugan aya ke bapak aya naon teh abi dengar di salah aing leja tah salah naon be si eta teh mulu kusinu wae teh lemut manyun we bari mawat tarompet tahun baru seperti itu terus manyun ka dewek bari nagih janji sekeng cenah nanyakeun ka dewek teh pak aing anak kolot kanu jadi anak samat mana cek saha teh cek si dawala teh nanya ka dewek ku bapak aing jawab ka dewek mah jang nya anak kanu kolot kanu jadi anak teh eueuh babandinganana ibarat aya tarucing leuwih berat mana naon anu leuwih berat tibatan jagat naon anu leuwih berat tibatan bumi nyaeta kadeudeuh kawelas kaasih kanu jadi anak sakalian anak gering nangtung ngalang layung indung bapa mah sanggup ngorbankeun jiwa jeung ragana tibatan anakna mau kitu cenah we kasaha pangnyaahna bapa kanu jadi anakna kasih cepot kasih ai dewek kabeh oge adia kabeh oge kanyaah teu diwilah-wilah teu dengdek topi ngan nepakeun kanyaah oge tantuna muarek sajajar sabab naon sanajan tilu sek anu kagetihan jeung katulangan ku dewek teh rupa-rupa jeung tabeatna ge sok beda-beda nya katos babri katos tuluy be tah nanyakeun we ka si eta teh ka dewek kuring teh capek jadi jelema sangungsat bahan ieu eueuh nangkep da aya dahan oge cokorek-korek dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban lir ibarat ayam dina kurungan dimimiti baheula nepi ka ayeuna mangsa keun bapak lain ukur puluhan tahun malah nepi ka nincak ratusan tahun bapak pernah janji ka kuring cek si dawala jang ulah melang si laing nuturkeun dewek ulah leutik hate ulah hariwang ye urang cicing dina pasir kamiskinan
karena kasangsaraan istilah nate urang bari nyukurkeun kana rupa nikmat tapi nikmat nate dina jalan kasangsaraan. Lamun ngudak kana gono gini, lamun ngudak kana harta banda, dewek teh teu sawarga. Cek dewek teh, cek bapa. Sakieu legana upami seug dibandingkeun jeung sawarga, sabaraha tikeun sawarga gede. Dewek teh sawarga teh nu dewek kabeh. Cek saha teh, cek dewek. Nah, meni gede wadus atuh. Gede wadus kumaha gede bohong. Sawarga nu aing ngahaya tarik heueuh mun heueuh mah sawarga nu aing senal oge moal hejo sabelah beureum sabelah di baju meureun make dasi-dasi wae mah heueuh tah sawarga dewek mah lain da ai sawarga mungguh dina bayangan si lain kumaha sagala tempat kenikmatan sagala enak sagala nikmat sagala nyampa kitu nya tah sawarga dewek oke sarua ngan gambaran sagala nyampak sagala nikmat teh naon nya qad aflaha man jakaha hak didinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema anu geus ngabersihkeun hatena aing tah hate da geuning lamun si lain aya masalah itu ye mina kana TV nya dina bangsa TV kitu si lain init ka jalan da dumeh eueuh nu mangihan tuluy ngadenge sirine polisi kumaha rasaan nya pasina ngagebeg tah mana kitu ge bakal tegeunah hate oge nikmat mah kana kitu moal tah berarti da diri ngandung harti sawarga dewek teh kanikmatan teh eueuh naon-naon eueuh anu bakal bisa ngagawkeun hate kulantaran urang genah pernah tumanina dina hate sagala pake janglar pikiran teh rek goreng rek hade oge datangna ti Allah kene istingtri sia eta salah tafsir tapi bener sawarga itu mah anu dihiang pati-pati jagatna ta nu bapa teh heueuh lamun udah kana panca kaki warisan mah nya kumaha sia we terus nya cek dewek teh jang ulah kitu si lain teh kege geus waktuna hayang sawarga itu mah pek teh teuing ngan ulah waka ayeuna can wancina cek dewek teh nah tojol gantawang si eta nyarekan ka dewek hayo cina rek iraha kitu cangkeul aing teh cek tidak walat gas kasal dihina ku batur gas kasal menang panghina pangnyaci di bakur kulantaran aing teh sangsara ajen geus wara seueuh dina ayana dina kamiskinan jeung kasangsaraan heula jang sing sabar eueuh sabar-sabar aing marek mancat ka sawarga rek nanyakeun langsung nah aing teh aya bagian ceuk dicarekan ku dewek teh dicarekan Pak mah menyarekan teuing atuh babe teh terus naonan saya ngomong kitu rek ngawiwirang aing maka jeung hayang ngajak ka sawarga kahidinan kaduana sia sarua jeung mupokan kokot kana beungeut aing wah aing mah hayang keukeuh beteukeun rek irit sawarga lamun kitu sarana neuk-neuk leuheur meunah jantung gurat jagat sama dieu urang lunturkeun panca kaki antara bapa jeung anak nikah sia nyarekan ka abdi dewek ka sidawala tong popol ka abdi atuh bos nah teh jadi cindakna diusir ku dewek teh paingan tak iya saya bapak teh diusir dicoret tina kartu keluarga dewek oge manusia keun aku amak dengeuna teu menikah hayo we ngelek kate-kate aing
ngan sing ingat musab dada panpang gede-gede gogoda teh lintang ti anak jeung pamajikan nu leuwih deukeut. Ya maka marah-marah kumaha mun setruke. Nya nyonto atuh ka Haji Saeb. Kalem jelemana marah-marah wae. Ayana kedah ngoge rumah asal. Ayeuna teh rame, Pak. Tuh, ya, di mana Sidawala ayeuna? Oh, nya teuing. Katatang koteteng kaitu ka dieu nanyakeun kaitu ka deteng eueuh ujang hingga mangi katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Eueuh laratanana biasana markiran bisa yang mobil anu ngaliwat nama eueuh. Lah kitu Pak. Tuh wayahna teu ya. Naon? Wayahna teangan Sidawala di mana ayana wayahna wayah. Dina ka dieu Sina buru-buru depi ka dieu, ceuk dewek wayahna balik heula. Di mana? Di mana we teangan? Da apa meureun sia babaturan di mana wae? Tanyakeun ka kades-kades, ka siapa? Ka perangkat desa Simpar sugan ka kadus-kadusna. Sok we kumaha si lain we cara jeung katang tuanana mah. Nya ya Pak, bisi leuwih gede ieu. Kajadian kulantaran gandengna Sidawala rek ngagugat sawarga.